Mang, eta kumaha hasilna cikan yang ningali lah dipelakeun langsung teh. Geuningan hasilna oge beda. Mang lamun ku tai domba kumaha tadi urugan? Nya aragung borosongo ting porongos. Tangkal jauh boga salah naon atuh Mang. Cag dijantunkeun media tanam. Ayo urang tinggal sasarengan. Assalamualaikum sampurasun. Patepang deui di Desa Mulyasari YouTube channel. Alhamdulillah tiasa tepang deui di dieu. Riung mungpulung bongkok ngaronyok di payunan channel YouTube Desa Mulyasari. Ayeuna abdi bade ngupdate konten ngeunaan budidaya jahe beureum, jahe gajah, jahe bodas. Dina konten sateur acana abdi parantos nge-share atau napi ngabagikeun hiji konten ngeunaan malak jahe beureum, jahe bodas, jahe gajah ku cara dipelakeun langsung teu diipuk heula. Mang, eta kumaha hasilna cikan yang ningali lah dipelakeun langsung teh. Ayo urang tinggal sasarengan. Dina konten sateur acana oge abdi ngalakukeun 3 percobaan nyaeta aya galengan anu jahena teh diarugan nganggo jarami buruk, aya galengan anu jahena diarugan nganggo lebu duruk, oge aya galengan anu jahena diurugan nganggo kuut badag. 3 perlakuan anu berbeda eta geuningan hasilna oge beda. Bedana kumaha Mang? Cikan penasaran ieu kuring. Ieu galengan kahiji pelakna nyaeta jahe beureum ku abdi diarugan nganggo jarami buruk. Itu taya eta galengan kadua jahe beureum oge ku abdi diarugan nganggo lebu duruk. Teras ieu galengan katilu ieu mah jahena diarugan nganggo huut badag. Kumaha hasilna? Sing horeng jahe nu diurugan nganggo jarami tah galengan ieu harirup jahena sae kitu nya. Borosna ting pirintis kala luar sirung. Anapun jahe nu diarugan nganggo tai duruk seueur pisan anu barurukna paraeh. Jadi nu hirup teh nu sirungan teh mung 8 siki dina sagalang ieu kirang lebih aya kana 50 lobang tanam gitu, 50 dapur kalau di dapur. Saya jahe nu buruknya, ya jahena nu baruruk. Ya baruruk, jadi teh sirungan diurugan nganggo tai duruk mah. Ya sadayana baruruk. Nah, ini buruknya. Ari nu diurugan nganggo huut kumaha Mang? Nu diurugan nganggo huut alhamdulillah sae kala luar sirung jaranten nya. Aya ku abdi diurugan deui ayeuna teh nganggo huut. Pados lariduh kannya teu katrak. Eta asa ditinggal aya huutan berarti eta sarirungan jaranten. Eta aya huutan eta buruk. Aya buruk. Keras gitu dia. Aya buruk, ieu buruk. Jadi dina sagalang nu burukna mung 5 siki nu diurugan nganggo huut mah. Galang tadi aya 50 lobang tanamnya. Ari nu ieu mah nu ku jarami anu burukan teh paling seueur ge aya 3 boti jahe nu buruk kitu nya. Jadi dumasarkan percobaan ngabon jahe nu ku abdi dilakukeun di dieu sing horeng upami melak jahe tong diurugan nganggo tai duruknya. Kumari kalka jadi baruruk di jahena. Urugana pami aya mah ku huut atau napi ku jarami. Mang lamun ku tai domba kumaha tadi urugana? Kaleh abdi terus terang wae teu acan kantos nebian kumagi memang teu acan gaduh tai dombana ayeuna teh.
kami di titanan hiji-hiji sirungna pohada sarayana gitunya aragung barosongo ting porongos tanah di daerah di tempat abdi kekebonan tanah lempung. Jadi upami ayah hujan tanahna buyatak, upami ayah halodo sadinten atau napi 2 dinten oge tanahna ngabelentrang ngabaketraknya. Kami ieu teh saditinggal ngabarata gitu. Kapoe kapanasan sehari sadinten 2 dinten ge. Jadi kada sering diriduh kedah nganggo media tanam anu oge riduh samodelkeun huut sanapi kami aya mah tai domba kan aduh di teh sesah tai dombana. Ayeuna diurugan deui ku margi teh katutup kulaladon hujana pohara agengna sareng pohara remen hujan. Jadi si jahena katutupan kulaladon. Jadi ngawatos bilih si rumah teh hese luhurna gitu ya. Kalau seharusnya tiasa sih nganiwa meh langkung gembur jadi di ririduh terus diurugan deui nganggo uut badag. Pintonan anu tadi nu jahena diririduh eta mah ngebon jahe di tempat anu negla nya caang teu kahiman ku nanaon terus ieu mah abdi ngebon jahe dina sela-sela dapuran cau gitu nya janten hieum sareng kayuhan. Abdi jadi sambil tatanen sakaligus oge bari diajar gitu. Engke ku abdi bade dibandingkeun mana nu langkung sae nah di tempat anu hieum atau napi di tempat anu negla. Komunitas kacangking ilmuna ada dasarnya orang edankeun gitu pohon milih gitu yang mana we susuganan aya investor anu bade ngabantos modal jahe sistemna bagi hasil ayo mangga hubungi abdi ngapan silahana sama model kieu tiasa di tempat hieum di kebon cau tiasa oge di tempat anu negla mang eta di galengan tengah-tengahna naon siganu gararing barodas. Nah iya jadi galangan ieu abdi dibesot dibolah digoaknya dicoblak diteras disimpenan bodogol cau sanes bodogol gedebor gedebong cau kengen nyacab janten ke komunitas sumping bibit janten kanteun nyimpen jahe di dieu misalkan diurugan deku huut atan ati teh oge di sisi-sisina di palih dieu sareng palih dieu gitu nya ke urugan huut urugan deui. Ya galangan mangkrak sanes mangkrak sih tak acan reng sewe da emang tak acan kacabak deui nembe digarpuh jadi kaluhur sami nembe digarpuh terus ieu cuma sama sekali tak acan kagarpuh kitunya nembe kamar itu nembe dibaba deui heula. Kebon cau teh enawa lenglang teh siga mimiti pas abdi lebat ka kebon cau ngadamel konten cara nuar tangkal cau salah. Tangkal cau boga salah naon atuh mang. Ieu sakuruling bungking cau sadayana. Mang eta nu dijantenkeun media tanam kaumlak jahe kadebong ngahungkul asanapi daun oge tiasa da abdi ge daunna ieu dicacag. Dicacag dijantenkeun media tanam. Hatur nuhun parantos manco di payunan desa Mulyasari YouTube channel Dugi Karengse kanu teu acan subscribe mangga diantos pangtos ku abdi di subscribe balik tur nuhun kana pangrojongna patepang deui di konten salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.